Dikisahkeun di hiji tempat, aya hiji lalaki anu kasasar, manehna bingung lantaran teu boga tujuan. Teras datang preman nyamperkeun manehna. Cir, urang di mana nya? Mana urang teh? Ai akang nuju naon jiga nu kabingungan kitu? Abi teh Kang, nuju nyelarian jalan. Kan kalah kasasab ka dieu. Kenalan heula atuh. Ngaran urang Abdul Muthalib bin Ucup. Oh, dia tuh kenalan Abdul Ujang, anakna Bapak Idun. Mana rek ngelomo ayeuna ka urang? Kemana Kang? Ka tempat anu jauh pokona mah ti dieu mah. Iya. Urang rek nawarkeun bisnis ka maneh anu bisa ngasilkeun duit ti sapoe. Kumaha? Emang rek naon Kang? Bisnis mencopet. Awon Kang. Tapi aya tuh dep urangnya nganggur dah. Iya teh bener Ujang. Kewe kauntunganna dibagi dua heuh. Kang, orangnya ikut butuh BU. Ai mana BU teh? Mana teh apa BU? Butuh uang. Gua sama. Ayo atuh urang gaskeun. Go! Sanggeus dua preman eta ngarencanakeun aksina, aya tukang palak nyauran duaan eta. Woi, tungguan. Rek naon maneh? Wah, ini jegat kami. Mana rek ka mana? Abdul, ayeuna rek nyopet. Jang. Mana? Aneh, geus apa nyopet teh haram, kakak dilakukeun. Hayang atuh minuan. Uka era jelema teh geus mangahina buat teuing lieur nya. Tuh, anjing lieur sia mah. Tong parasea, ayeuna mah kieu we. Kenalkeun, ngaran urang Ujang bin Duntea. Nah, ngaran sieu Abdul bin Ucup. Oh, salam kenal oge. Urang Komarudin. Komar. Ieu teh teh. Siap. Can ngarencanakeun aksina, tiluan preman eta indit ka warung. Oh siap, sakedapnya tosan. Nikmat jaya. Mah bro, madep tuh. Ya baru mana ya tuh anjing kalau sang ulang wae ah. Buru. Thank you. Madep. Sanggeus cicing di warung, tilu preman eta ningali awewe anu atos balanja. Cobain. Itu sasaran orang ayeuna nu make jaket hijau. Sikat. Ya, siap. Wah, ieu budak kernaon dek bikin urang, hah? Ai mane boloho teh dipuput, lain sikat bajuna, sikat mah duitan. Kang, mana orangnya ho? Kan urang mah teu sakola. Toh ngamekan, bisi gancang pisan. Si ieu nu ngamekan mah.
Itu masuk ka dieu keun barang jeung duitna. Dia kayak Maria tidak mudah itu berbisa. Wanian. Kayak Maria, tantangan heula mayat urang. Anjir. Kan saya wanita urang. Woi. Geus eta datang saurang ustadah nu ngaranna Muslimah. Muslimah nyaeta seorang ustadah nu bager, sabar terus samea. Muslimah oge ngaguruan ngaji di masjid-masjid nu deukeut. Muslimah ningali nu gelut, teras misahkeun nu gelut eta. Assalamualaikum. Ira iya naon? Salah Muslimah. Iya geura barudak. Iya. Ngajak gelut ka Iro geura sok. Ari maranana teh era ngajak gelut ka awewe. Sok dulu urusan arurang atuh. Betul. Dia barudak Gusti Allah mah tersebut kanu jelema anu beuki parasea. Mama nepi ka marodna mah emang maranana teh sia dosa. Soalim. Astagfirullahaladzim. Biroh geus we orang balik ayeuna mah daripada ngaladenan jelema-jelema nu kieu, urang mah mending ayeuna mah ngadoakeun maranehna sing tarobat. Mugi ya Gusti Allah teh ngahampura dosa-dosa maranehna. Yeuh, emang maraneh teu boga hate nurani yeuh. Tingali neraka geus nungguan maraneh tiluan. Biroh hayu ayeuna mah orang balik sabaran we jeung makin. Uka era. Gendut, ya gendut. Naon si anjing budak gua nikahin sok ka dieu. Siap puas goblok. Tangges gelut jeung si Irwah, Tilo Praman eta langsung indit ke hiji tempat. Kalau tur kieu Maneh kunaon nih? Ada atuh. bos, tapi nya urang teh kaingetan tadi cek si ibu teh nabuk jadi sieun nya aing teh. Maneh mah teu kudu sieun. Naraka mah dilakene jang urang mah. Nu aya ge di naraka mah meunah teh. Wah, ya kitu. Mun kitu mah urang hayang di neraka we atuh. Barodo maneh duaan mah. Di mana-mana ge neraka mah ulueuna yeuh. Geus wae mah urang duka lah, nyareri awak. Hayu yuk. Nah, sabareng kieu nya itu euy. Buat tujuan. Geus we bos, tong dibawa lieur. Ayeuna mah sok kaluarkeun birna. Mana nu tadi bieu dibeli teh? Mana? Benernya. Kela. Emang bieu geus beak sabaraha botol? 10 bos. Oh iya tuh, kayak asal agehan urangnya. Siap. Geus ai maneh nginum teh. Kabelah bating. Kuat keneh maneh? Kuat lah. Ya jag-jagkeun ya aing. Anjir. Salut urang mah ka maneh euy. Salut kumaha, bos? So ijut gitu. Lila maneh bisa maot sia. Bos. Iku naon, bos? Asa pararoek kieu. Saking kuloba teuing nginum, si Komar langsung utah-utahan bari ngagoler. Terangkanlah. Hah? Maneh kunaon? Teu bisa main-main pae lah. Bejakeun lah ka bidadari urang nu di surga. Titip salam heuh, Bang Poho. Ini maot. Innalillahi wa inna ilaihi. Jang, buru maneh jangan batur. Oh, heuh kalem. Kalem, batur saha? Ada sia maneh balagu. Warga. Oh, heuh kalem atuh. Ujang lulumpatan neangan bantuan. Terus Muslimah jeung Bairo datang ningali kaayaan si Komar. Kumaha ieu nya urangnya aduh. Ieu tah geuning ka dari ieu euy. Ieu gerak si Komar gerak nginum ieu bir 10 botol. Oh, baloba teuing. Dikorupkeun si Komar, si Ujang jeung si Abdul menta hampura ka si Iro jeung Muslimah.
Kurang setengah kakek kasih Umar. Banyak lah orang minta hampura apa itu kan alor moga salah ka si Iroh nya si Oh itu tuh Muslimah. itu si Iro tuh. Iya orang dia. Iro. Iya tukangnya. Ya, Iroh Muslimah alor orang bade hapunten pisan alor orang seueur salah ka anjeun duaan. Tapi oge sareng rencangan abi bade insaf. Moal kitu-kitu deui. Nah, tos dia amarannya ayeuna dek kumaha dek majeg di abi mah. Ada moal kitu-kitu deui. Bagi sami moal. Ingat barudak menjadikan kejadian dia jadi pelajaran ke urang salarea. Nuhun ngartos. Martos mun. Nyana marana ayeuna bade insaf mah hayu milu jeung abi. Ka mana teh? Ke pasantren di ditu marana bakal diajar agama anu leuwih tinggi deui. Ayo tuh. Ayo atuh. Tuluy maranehna duaan indit ka pasantren diajak ku si Muslimah. Di ditu manehna diajarkeun ku si Ustad Mamas atau Ustad Amas. Assalamualaikum. Saha di paksa kala eta teh nya ih. Waalaikumsalam. Bari ka saha teu araya. Pak Ustad, Pak Ustad aya. Pak abi teh aya yang keperluan ke Pak Ustad. Keperluan ini hareuwas atuh ieu teh. Nuhun bade ieu aya keperluan itu kan mah. Keperluan. Nya atos-atos sok lebet heula. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pilih jang sumbing di rumah Ustad. Soknya mangga ayeuna mah cara dikelan kayak orang sauran heulanya Pak Ustadnya sakedapnya. Nuhun. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kala ieu teh aya naon ka dari ieu? Ya Pak Ustad, pamangsanan abdi sareng rencangan abdi ka dieu teh cenah maranehna teh hoyong masantren di dieu. Ongkohna maranehna teh hoyong janten jalmi anu leuwih saya deui. Nuhun. Kenalkeun nami abdi Abdul bin Ucup sareng ieu rencangan abdi. Tepangkeun nami Abi Ujang bin Idun. Oh, mohon atuh. Salam kenal oge, abdi Ustad Mamas, biasa dipanggil Ustad Amas. Aduh, kieu atuh ieu teh menit aya opion-opion pisan. Tit. Ka dieu sakedap. Iya Pak. Ya Pak. Ayo naon sih Pak digura-gero we ke pagawean teh nyaho kedandan abdi teh. Kieu Tit, ieu teh aya tamu ka bumi. Kan bae udah batur ieu mah nih. Tinggal teh aya opion-opion acan atuh da saya herang atuh. Saeutik ewangnya lebar. Antara teh di bawah. Siapa? Oke kan. Boleh sate ewang gitu. Sate ewang. Ya Allah, subhanallah. Aduh. Ini tega setiap teh. Kenapa meniak? Kayak di nana. Aduh, buntan we mah saya di bumi lagi pasantren. Oh, Saya satu nuhun Pak. Nuhun. Sakieu ge ayana wios teu naon. Duh, ieu teh naon Pak? Satu nuhun Pak. Aduh, enak pisan ieu. Nah. Mantap Pak, aduh. Habis gimana nya Pak di tukang? Dan kia Pak
kada kadongkapan abi kadi sareng rencangan teh hoyong diajar seueur agama terus hoyongnya intina mah hoyong lebih saya wisata acana we. Mohon Pak, laras gitu. Mohon atuh kayak ku abi diajarkeun tapi pamilios terang mah sateacana pada melan maranehna teh naon. Bisnis copet Pak. Astagfirullah, Kasep. Barang siapa orang yang mengambil harta bukan haknya, maka itu haram hukumnya. Ngartos, Kasep? Pak, matos pisan Pak. Alhamdulillah, ayeuna mah mending oge maraneh neangan duit saeutik tapi halal daripada ayeuna loba tapi haram. Nuhun Pak, abi ngartos dimulai ayeuna abi bade langsung saya deui. Nuhun teh Jang. Mohon Pak. Bade salangkungna saterasna ka dituna hoyong langkung saya deui ti ayeuna. Abi ngarasa ayeuna abi asa lumaket ku dosa Pak. Alhamdulillah. Diajar ti pangalaman, KB jalma pasti robih. Sadaya padamelan sareng pamolah anu awon teu aya anu mangfaat. Oh, punten, urang can kenalan heula tuh ngaran urang. Kenalan heula Itu. Ada kan barangnya itu. Atuh. Baru kayak gerak Gato, baru ada alurang di udah waktu. udah. Kelak. Baca iya kudu bener ya. Kita kisahnya Anugi Gusti Allah teh. Hampura kesalahan mararane. Aranjeun ya, sabnya preman. Sabnya preman. Ah, geus ieu. Ieu Nah, si Lani urai mana lu? Aji kunaon maneh? Bae kunaon? Tapi maneh pae bejakeun heula ka bibir. Ieu Pak Ustad, abdi sareng rencangan abdi teh cenah maraneh teh hoyong pasar. Ieu Pak Ustad, pamaksa dan abdi sareng rencangan abdi teh cenah maraneh teh hoyong masakan ieu. Pokona maraneh Pak Ustad, pamaksa dan abdi sareng rencangan abdi teh cenah maraneh teh hoyong masakan ieu. Pokona maraneh teh hoyong janji-janji anu saya deui. Nuhun Pak. Nah, sia. Kali jadi pemain ya. Siap puas